Dina sapari hadis Kanjeng Rasul ningakeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata illa rahim. Saur Kanjeng Rasul moal asup ka surga ka jalmi-jalmi anu rahim. Rahman Rahim. Aya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitu nya. Saur santi mah Rahman teh nikmat ageung. Mun Rahim nikmat alit. Maksana Rahman nikmat ageung teh Rahman teh rahmat Allah tina kalimat rahimah asana tina rahmat teh rahmat anu dipasihkeun Gusti Allah teh 100 bartosna. Saur Kanjeng Rasul Allah teh masan 100 rahmat hiji dibikeun di alam dunya jang kadayana eta teh tepikeun ka maung moal ngahakan budakna padahal maung teh dahna teh daging tapi moal ngahakan budakna. Terus kuda moal noker ka budakna. Pan kuda sok toker tapi ka budak mah moal daekeun noker. Eta teh aya rahmatan. Sadayana teh dipasihan rahmat Allah. Hiji teh saalam dunya dibikeun ka makhlukna Allah, lain ka jalmi hungkul. Lain ka orang muslim hungkul, ka sadayana makhluk Allah dipasihan rahmat Allah, disebutna Rahman. Jalmi iman dipasihan rahmat Allah. Jalmi kafir dipasihan rahmat Allah. Ieu jalmi teh bager jeung tatanggana teh, tapi kafir dipasihan rahmat Allah, dipasihan. Pahala dipasihan di alam dunia, dipasihan. Pantes sakedik jalmi kafir sok sedekah, beuki seueur hartana teh disebar rahman Allah, nikmat ageung. Nikmat anu ageung mah dipasihkeun ka jalmi ka makhlukna Allah, rek iman teu iman ku Allah dipasihan rahmanna Allah. Ngan aya disebut Rahim, Rahimah nikmat alit nu nampina sakedik. Ari mata mah ageung, khusus ka umat Islam anu lebat ka surgana Allah dipasihan rahimna Allah. Jadi urang mah amal ibadah teh bismillahirrahmanirrahim. Ladang ibadah urang teh bakal karaos, rahmanna karaos, rahimna karaos. Ibu ngaleueut bismillahirrahmanirrahim. Karaos kalimatna karaos gaduh pahala teu gaduh engke teh bakal kabagean ibu sabara gentong tadi naleueut teh bismillahirrahmanirrahim segelas tah haus keneh bismillahirrahmanirrahim 2 gelas tah haus keneh bismillah haban we bismillahirrahmanirrahim 3 gelas pahala hungkul kita di akhirat. Dacan tuang setiap huapna urang bismillahirrahmanirrahim sapiring tah. Beuki loba daharna, beuki loba bismillahirrahmanirrahimna. Tuang di alam dunia dipesan sehat, wareg tah di alam dunia sehat jag-jag. Akhirat kagaduhan pahala. Pirage sakitunya. Morokan ibadah teh salat hungkul. Da diacuk oge ibu diacuk gareulis kieu ieu teh. Ngamo bismillah teh. Da poho. Dah hilapan macam bismillah di baju dah geus tegalim cenah bismillah heula dia asup bismillahirrahmanirrahim mangga asup ngomong bismillahirrahmanirrahim datara lah macam asup ngomong bismillahirrahmanirrahim biasakeun ayeuna mah bismillahirrahmanirrahim diacuk oge gaduh pahala pan katinggal diacuk teh kasep geulis ngomong bismillahirrahmanirrahim di akhirat teh gaduh pahala eta disebut Rahman Allah. Numesun junjunan la yadkhulul jannah illa rahim. Ceuk junjunan teh moal asup ka surga kajabi jalmi anu rahim. Qalu sahabat nu ningakeun ngawalan ya Rasulullah kulluna rahim. Ceuk sahabat teh ngawalan Kanjeng Rasul ka Kanjeng Rasul ya Rasulullah abdi sadaya getos rahim. Abdi sok mikanya kepada abdi. Kumasal Kanjeng Rasul laisar rahim mayyarhamu nafsahu khassatan walakinnar rahim mayyarhamu nafsahu wa ghairihi. Sanyana rahim teh lain mikanya dirina sorangan khusus tapi rahimah nyaah kana diri jeung nyaah kasalian tina diri. Jadi sama rahim. Jadi nyaahna urang teh lain kana urang hungkul. Tapi kabaturin udah nyaah.